Di mana kaleng? Huh? Nu oleng. Mana nu oleng? Mana masuknya nyawan make jeung nu oleng mana? Dan aya nu oleng. Di mana kaleng urang naheur cai? Hanapeun kai. Mana? Mana teh Abang nu nu oleng saliwang. hanapeun kai. Riweuh we mana masuk segala ditempo. Lain aya nu oleng hanapeun kai. Di mana kaleng urang naheur cai ek minum kopi? Nu di topi. Mana? Eueuh teh jelema nu di topi di dieu mah. Belah mana maneh teh? Mana nu Abang nu jelema di saliwang. topi? Ah, sok nyahoanan maneh mah. Lain aya nu oleng make topi. Di mana kaleng ek naheur cai? Ngeunah minum kopi diinum bari nyantai. Nu baralik ti pantai. Alah atuh. Nu baralik ti pantai mah lain oleng atuh eta mah ripuh di perjalanan. We mana sok salah sangka wae make oleng bakat gagarijegan mah ripuh tina motor teh atuh. Tumpakna motor teh ngiuhan meureunnan maneh mah. Tong sagala ditempo teuing atuh di nu kieu mah lah. Abang nu saliwang Gusti nu agung. Batur manur nanyakeun anu kaleng. Kalon oleng di topi. Pan burber batur oge teh da tuh. Teu nyararabung abang saliwang. Tumpak motor teh lumayan eta teh. Ngarayuhan eta mah lain oleng. Bakat. Lain aya nu oleng bah. Yeuh. Nanyakeun kaleng teh tuh urang naheur cai, urang teh di dieu naheur kopi anu tinyuh ngeunah di suruput di dieu bari nyantai. Anu di topi itu kaciri ku abah ge nu di topi mah itu lain oleng teh ngariuhan. Geus ieu mah balik jeung saliwang mah. Neangan sorangan ieu. Abang Rek ka mana saliwang. maneh teh mah kerek nyamparkeun itu atuh nu keur ngariuhan raribut rek nanahaon. Sok sagala rupa mah kerek nyamperkeun nu keur oleng nun teh. Ribut make jeung rek initkan nu keur ngariuhan. Rek naon rek dagang naon nawarkeun naon si amu nya euy ka ditu. Kala tuluy ngaleos. Bari jeung sagala uyup ayap ka ditu. Ya naon si amu itu teh. Curah kenangan simut merek dijual. Anu keur ngarariung. Sok aya-aya wae si amu. Tak lieur. Ngabandunganna ge. Make jeung rek nyamperkeun oleng nan teh itu teh kerek nanahaon ceuk aing. Mun urang mah cicing santai di dieu. Ngaran mah nyunyuh-nyunyuh kopi atuh di dieu. Yang ieu tararunuh kieu. Yeuh, gawatkeun di mana kaleng urang ditengan teu kapangih. Kaleng. Mikeun anu oleng mah maneh teh kunaon naon raribut ngurus-ngurus batur teuing. Anguran mah mirunseunna tak ada urang ninyuh kopi sok-sok. Tita tadi oge nanyakeun kaleng arek naheur cai. Entong Yang ninyuh kopi. Entong ngurus-ngurus nu oleng. Aing maneh kunaon? Sok-sok eta mirunseunna tah urang ieu ninyuh kopi lah aing mah. Ieu geus mal balik jeung saliwang. Ieuna termosna taburu beak ieu aing. Aya ieu geuning cai mah haneut ieu make jeung ribut. Geus aya ieu urang mah ieu rek ninyuh kopi we ieu aya cai haneut. Alhamdulillah. Mantap.